dia. Ih, puguh aing keur nungguan batur tadi sia. Kebenaran bisa naik ka dieu euy. Heuh atuh sang. Aing ek nguseup heula. Bisi buriteun manten. Heula atuh ding. Ding, naon? Tungguan sakedeung aing ngilu. Siap Kumaha? ieu teh geus burit. Anjing. Nungguan deui. Ding. Yap ding. Nah sia eta ek naon cungur? Heuh, hiap naik naon kumaha ka walungan lain. Heuh ai sia maksudna mah ieu naon? Naik nyair aing. Ya kata jadi kana nyair. Kan aing teh gablek jajarna mah ding. Sia, Nyayap ya atuh siang nguseup aing nyair. ai sia ideng hanteu. Nah, Aisyah nyangka ka aing gelo ding. Lain gelo sama stres goblok. Perak ku aing nguseup sia nyairnya. Kumaha pamikiranna sia? Aisyah nyebut ka aing stres cungur. Heuh Aing dan jebret ku aing. nah sia mah da geus puguh stres. Ngomongan sih. Stres sia mah. Sia, tanu stres mah. Sia goblok. Aing ngajakan lagi nguseup sia mah mawa sair. Napan aing teh gablek jajarna oding. Aing nu gablek lagi sair. Geus sia mah ilu aja aing hungkul. Ilu hungkul heuh hiap ilu aing siang nguseup. Aing nyair. Heuh aing kumaha ek bebenangan aing ku sia di sair mah. Terus ayeuna sia lamun aing ilu hungkulnya, sia nu nguseup. Heuk sia bebenangan lauk, ek dibikeun moal ka aing. Nya moal tuh, ek digoreng ku aing, ek naon dibikeun ka sia. Tuh, pancek aing ge. Nya geus aing nyair saruan yang lauk. Lieur sia mah mabok. Mabok sia mah mabok. Ek ngalalauk moal. Moal anjing ek balik aing lah. Ih, sia mah kitu kayak teu puguh pisan. Heuh ai sia mikir teu. Ding, Aing nguseup sia nyairnya di handap. napan milik mah moal pahili sok-sok we sia nguseup aing nyair-nyair. Stres sia mah. Heuh hiap. Stres. Ih, Sia mah. oding. Karek moal. Moal. Jor we sia anjing.